Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yukhafu sareng pastina dipikarempan alaika ka anjeun fi hadhil ahwali dina ieu pirang-pirang tingkah. Naon min gola batil hawa tina ngalindihna hawa nafsu. Alaika ka anjeun hatta yu'ammiyaka sehingga ngalolongkeun itu hawa ka anjeun min ru'yati tariqi qasdika tina ningali perjalanan tujuan anjeun amma tina perkara dzukira nu geus ditutur itu mah. Masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu ka 104. Syaur Kiai Musonib dina awal hikmah kamari ceuk Kiai Musonib anu dipikarempan ti diri anjeun teh lain saliru anjeun dina milih jalan ka Allah. Sabab jalan usul geus jelas. Tah tuluina ayeuna wa innama yukhafu alaika min golabatil hawa alaika. Nu dipikarempan mah anjeun kalindih ku hawa nafsu. Da bener urang ge lain teu apal nu alus. Ngan teu bisa migawe alus teh gara-gara teu purun migawe alusna, bener. Gara-gara teu purun. Hartosna hoream migawena. Tah dina nalika hoream migawe teh eta kalindi ku hawa nafsu. Oh kan. Matak jalan balik ka Allah mah teu keder. Sabab naon? Ibadah jalan usul ka Allah. Geus jelas. Ngan urangna sakapeung sok kalindi ku hawa nafsu nepi ka ibadah teh teu purun migawena ka kitu. Urang terang nu leuwih alus terang. Salat nu alus nu kumaha nu khusyuk. Tapi kunaon anjeun teu bisa khusyuk? Karena hate kalindi ku hawa nafsu. Ka gitu kan. Jadi atuh anu kudu diperhatikan ku urang kudu merhatikan hate sangkan bebas tina perbudakan hawa nafsu. Sabab ari jalan mah teu kudu sulit dengan jalan. Boro-boro nu pinter nu bodoh ge apal ari jalan mah sabenerna. Sanajan kitab teu bisa maca. Ari salat khusyuk mah nyaho ceuk nu bodoh ge salat khusyuk teh itu eta leuwih alus, definisi khusyuk geus apal. Tapi geuning anjeun tara khusyuk salatnya eta puguna. Salat mah salat tapi rusuh arek macul di sawah itu. Sabab kalindi ku hawa nafsu. Atawa salat mah salat ngan rusuh salatna. Gara-gara rusuh urang rek usaha neangan duit. Tuh kan. Mantak ari salat hayang khusyuk teh aya jalan-jalanna, kiat-kiatna aya.
Ulah sok ngajam pagawean sabada salat. Ngarah migawe salat terusuh. Nah, urang ayeuna ta salat lohor. Ngajam arek meuli motor, kagak sibuk atau ke kota. Nah, ini teh ke masjid, arek salat lohor. Rusuh salat lohorna. Kunaon? Rek buru-buru ini meuli motor, man. Sabab dibanding-banding jeung salat resep kene meuli motor. Nah, gitu. Eta kalindi ku hawa nafsu eta teh. Lain teu alus khusus salat teh, lain teu apal salat husul lain. Itu ngan kulantaran nafsu ngalindi karena akal urang jadi we teu bener salat teh. Matak aya hadis Rasul wailul liman kana akluhu makmuron binafsihi. Itu neraka wel pikeun jalma anu akalna di bawah perintah ku hawa nafsu. Cilaka kan? Boro-boro bodoh najan pinter, lamun jalma hatena geus dilindi ku hawa nafsu, pinter kabalinger, pinter teu bisa bener. Itu anu bagja mana? Tuba liman kana akuhu amiron wahwahu asiron. Bagja jalma anu akalna ngabawa perintah nafsuna. Jadi nafsu eleh ku akal. Lamun make bahasa tadi persamaanana wailul liman kana akluhu asiron wahwahu amiron. Cilaka jalma anu akalna di bawah perintah ku hawa nafsuna. Mantak wajib ngaraksa hate karena hate tempat perangna dua makhluk Allah anu gaga nyaeta naon akal jeung nafsu. Mun dina hate akal perang jeung nafsu eleh akalna cilaka jalma berarti hirup nutur nafsu sabab hate di bawah perintah ku nafsu. Tapi lamun akal jeung nafsu perang eleh nafsuna akal nu ngabawa perintah hate urang maka bagja jalma anu hirupna nutur akal nu balik ka Allah. Tak gitu. Akal dijieun ti anak alam samawi, matak akal mah balikna ka Allah. Ari nafsu didamelna ti alam musufla, ti handap, maka balikna kanu hanap-hanap kanu hina-hina. Karena maksiat. Nah, seperti gitu kan. Akhirnya tinggal mikir urang kumaha carana ngarah akal urang jeung nafsu urang teh perangna eleh akal, eleh nafsu. Nah, gitu mikir. Anu rasional mikir heula. Biasana lamun perang loba baladna anu jeung nu saeutik meunang mana kira-kira? Loba baladna. Biasana. Dong maka mikiran gue regalib, itu bisa dipakai hukum anu gue regalib. Loba akalna, lamun urang boga akal baladna loba, nafsu eleh. Gitu guys. Lamun baladna nafsu seueur, akal eleh. Tinggal naon di balad akal? Zikrul maula. Eling kaal jalma loba elingna, tentu hatena moal sabaraha dikuasai ku hawa nafsu. Tapi lamun jalma loba pohona berarti akal jeung nafsu perangna menang nafsuna karena loba balad nafsuna. Naon balad nafsu? Maksiat jeung goplah ka Allah. Eta balad nafsu. Lamun hate urang keur poho sing inget keur ngalobaan balad nafsu, insyaallah anjeun jadi tukang goplah ka Allah. Tak gitu kan. Ari goplah atuh boro-boro maksiat, salat ge goplah mah teu alus. Terus salat bari teu eling ka Allah siso. Aya hargaan teh ya. Harga urang mah Kang saharga eling. Jalma salat hargana kumaha eling. Itu hirup urang kumaha eling. Matak pamimpin manusia mah hate awas.
Harga manusia dunia akhirat seharga atena. Lain seharga duitna lain. Lain seharga otakna lain kan. Otakna pinter ge iblis ge dilaknat ku Allah tuh tinggal. Tapi seharga hatena. Gitu. Nu ngabawa perintah akal karena nafsu hirup bagja. Rek beunghar rek pakir rek bodoh rek pinter. Cokan. Lamun hirup urang dipimpin hate ku hawa nafsu ulah ngarep-ngarep bagja boro-boro bodoh najan pinter boro-boro pakir najan beunghar moal bagja hirup sabab hirup nuturkeun kahayang nafsu matak cekolot nafsu nu ngaberung badan nu katempuhan. Hayang bagja mah hirup entong kudu mikiran beunghar heula. Sabab bisi eueuh catatan beunghar di kodong mubrom. Kan ari beunghar teu bisa dihayang-hayangnya kan. Aya nu hayang beunghar, terikeun beunghar. Aya nu teu hayang beunghar, kalah dibeungharkeun ku Allah. Gitu. Ari urang mah hayangan terikeun dibere ku beunghar teh. Teu bisa dihayang-hayang kan. Beunghar, fakir, bodoh, pinter, teu bisa dihayang-hayang. Nu hayang pinter gitu. Aya nu teu dek pinter, aya. Walau diberi otakna belet. Pinter mah. Nalar 5 kagenep apal nu 5 leungit. Jadi apal hiji nu kagenep, nu 5 nu loba leungit. Kira pinterna ci sokan. Teu kudu pinter heula, nu bodoh ge. Aya nu bagja, aya. Mana nu bodoh bagja? Bodoh tapi hirup nuturkeun akal. Bagja bodoh ge. Jadi prinsip hirup mah hayang bagja tuturkeun akal, teu kudu beunghar heula, teu kudu pinter heula. So. Nu bodoh bisa, nu fakir bisa. Ya rumus hirup ti Allah ya. Ya mau belot hayang bagja beunghar heula, ari beunghar teu daekeun, atuh moal bagja kieu. Eta hirup kurang ilmu. Matak aya keterangan an-nasu bila ilmin halakah. Manusia teu boga ilmu ruksak hirupna. Dunia akhirat ruksak ilmu. Eta jalma teu boga ilmu ruksak. Kulantaran kurang ilmu hayang menang harga ti Allah, hayang menang ganjaran nu loba ti Allah, make ibadatul fi'liyah. Eta jalma nu bodoh. Aing hayang papeuting teh hayang jadi ibadah. Aduh, lupa sholat sabeuting, batur sare teu sare. Sedangkan kiai rek ngawuruk isuk-isuk. Insyaallah mun ajengan sabeuting teu sare, ngawurukna dadalik degan tuh. Bener kan? Jadi jalma anu teu paham ilmu dina ubudiyah jeung abudah neangan ibadah sabeuting teh kudu ngaduk sholat ripuh. Lamun tukang dagang isuk rek dagang subuh peuting teu sare insyaallah ka pasarna bari tuluh dadalik degan. Bener kan? Bisa-bisa mulangan ge salah. Lantaran bari nunutan tuluh. Lamun mulangan salah beunghar kira-kira teu rugi dagangna kan. So, matak hirup teu make ilmu halaka. Ari nu make ilmu mah teu kudu ngaduk-duk peuting salat terus. Aya kiai ngawuruk jam 12 anggeus, jam 2 balik. Tapi sabeuting hayang ayeuna boga ibadah, salat terus, teu kudu ngaduk-duk salat. Tafakur we, geus ngaji teh ngahuleng we sajam. Tafakur, ari tafakur mun teu make ilmu bisa tafakur mah. Aku boga ilmu kan. Tafakur ceuk Kangjeng Rasul, tafakur sak jam ganjaranana leuwih gede daripada ibadah 70 tahun. Lain sapeuting 70 tahunan ibadah tafakur. Kusak pesare memeh sarana eli hudang subuh. Sarua jeung salat sapeuting bari dina salat sapeuting menang ganjaran 70 tahun ibadah. Sapeuting menang 70 tahun. 5 peuting kali 7 kali 5 350 tahun ibadah. Mata pantas maot teh geus disampurkeun ku bidadari. Maot teh geus disampahkeun tempat-tempat nu aralus. Matak maot teh atoh. Ramun urang
Ayeuna rek ka Bandung geus disampakeun tempat nu alus, makanan hebat. Tuluy anu ngejemput atuh mah. Wah aing teh kudu macul di imah sabab ieu teh dipanggil ke Bandung. Dahar geus disiapkeun, tempat geus disiapkeun. Bener kan? Sok jalma rek maot. Kulantaran kekasih Allah 350 tahunan ibadah. Umur kan 60 tahun, katutupan dosa kabeh ge. Kesalahan salat, kesalahan naon dina 60 tahun. Sabab boga ibadah 350 tahun. Dijemput ku malakal maut, jual malakal maut teh. Atoh lain ceuri kan. Atoh wah geus dijemput ti aing ya. Eureun aing mah teu kudu ngaburuk. Tinggal naon ini ke akhirat geus disiapkeun tempat nu alus. Hitung-hitung jalma keur ngadagoan mobil jemputan arek piknik, jangan datang atau banyak. Wah, bus datang ya nu rek ngejemput piknik. Nah, atawa panganten rek kawin dijemput ku mitoha atuh. Toha. Matak mau teh atoh Kang, ari urang emung mau teh. Batur teu bunuh diri teh atuh doraka ceuk Allah Kang. Mun bisa mah aing geus teu betah di dunia teh. Matak awak di dunia, hate geus teu ngeunah cicing di dunia teh kan. Ari urang bari teu boga duit ke betah we aya di dunia. Oh, sebab teu apal kehidupan akhirat bagian urang naon alus atau goreng. Nah gitu kan. Eta hirup make ilmu urang mah ngaduk-duk sapeuting boga ganjaran ngan sapeuting. Kiai mah tafakur sak jam 70 tahun diberi ganjaran lain sapeuting. Leutik sapeuting mah tuh kan. Sabab make ilmu matak hirup kudu make ilmu kan. Awas. Ari ilmu maksud ilmu teh ilmu mana? Ilmu nafi, ilmu nu manfaat. Lain kaya ilmu awas Kang, hati-hati. Ilmu anu manfaat. Jawab lamun paya ilmu kudu sakur anu pinter, kudu ka surga. Geuning iblis ge pinter kalah ka neraka iblis. Sabab ilmuna teu manfaat. Mikir urang ari ilmu manfaat diturunkeun ka dunia, disimpenna di mana? Kudu apa lompatanana kan? Urang gerek meuli kaset kudu ka toko kaset, ulah ka tukang cukur. Meunang. Kalah butak sirah meuli kaset. Sabab salah asup. Ayeuna urang hayang menang ilmuna pe, tapi guruna teu mursyid. Moal meunang itu kumaha ge. Ilmuna pe mah ku Allah disimpen dina hate guru mursyid. Sakitu. Entah kudu cerdas make ilmu, ieu bocoran ti waliullah ya. Matak loba salah ngaji jelema. Ngaji ngaduk-duk, sholat ngaduk-duk, di akhirat tanya-tanya di neraka. Karena naon? Salah guru. Matak sim guri, lamun hayang bagja hirup dunia akhirat, tong salah milih nu 5. Emut kana nu 5 teh. Poh deui dinya. Nu 5, tong salah milih guru, ulah salah milih mitoha, tong salah milih pamajikan. Pemanggus kagok kasalah dikawin. Tong diganti ajakan ngaji ke guru mursyid supaya menang ilmu manfaat tu goreng jadi alus. Sabab naon? Al ilmu nafi huwa al adab. Ada disebutkan ilmu manfaat mah adab, akhlak kan. Matak lamun jalma pinter ngaji tapi teu berakhlak itu sanes ilmu manfaat kan. Matak aya keterangan al alimu bila adabin kadab. Lamun jalma pinter ngaji tapi tidak punya akhlak, tidak bermoral, kawas sato bal huwa adol. Balik tah leuwih sasar batan sato. Bener kan? Sato mah sato galak ke mau ngegel peuheung anakna, lain rek dikonsumsi tapi rek dipindahkeun ke tempat anu leuwih aman. Tapi jalma lamun teu boga ilmu naon manfaat, kajeun pinter tidak bermoral. Boro-boro anak batur, anak sorangan diperkosa, bener. Boro-boro batur, inung sorangan dibunuh, bener kan? Karena nanti sudah tidak bermoral, jalma tidak bermoral, teu berakhlak, teu boga ilmu manfaat. Kapaham teh kan? Lalempatan hirup geus rada aya ramyang-ramyang misan. Kamari-mari kuagjat teh kudu boga duit wae, henteu kan? Itu. Mata kaya nu ngaos, pangsiunan ti Kanwil, ngaos ka ditu. Geuning Pak, datang deui ngaos kemisan ka dieu. Welah ajengan karasa kunaon? Baheula mah bunga teh kudu boga duit teh. Kakara bunga. Ayeuna mah geus ngaji ilmu makrifat, bunga teh teu kudu boga duit wae, bisa bunga cenah eta.
Oh ilmu dibatur kudu boga duit wae dibatur. Ya teu boga duit ge bisa bunga, bisa. Boro-boro boga duit, teu boga duit ge bisa bunga. Leungit duit ge bunga. Bener kan? Sabun naon? Boga ilmu. Ari nu barodo bisa bunga leungit duit. Bisa henteu kan? Waduh aing can pernah bunga leungit duit. Berarti bodoh keneh urang teh Kang. Bodoh naon? Bodoh ubudiah jeung abudah. Ari ilmu dohir mah pinter, ngitung pinter, calakan teu kudu make kalkulator. Ngan bodoh hakikat. Jadi we bodoh disebutna. Maka teu bisa bunga. Boro-boro leungit duit, datang duit kitu bunga-bunga. Bener kan? Saking hirsuna. Boga duit 100 juta, hayang 200 juta. Boga 300 miliar, hayang 400 miliar. Kira bungana cisok. Mau bunga-bunga. Oh mau duit, leungit ieu mah. Wah, pingsan leungit duit mah. Datang duit kitu bunga, leungit duit mah pingsan eta mah kan. Batur mah boro-boro boga datang duit, duit ke bunga. Leungit duitna bunga. Sapi pae bunga. Itu sabab bisa mikir bener. Anu boga ilmu nape, maka diurukan ku Allah. Cek Allah sia teh pae sapi mikirna tah kudu kieu ngarah maneh tong nyeri hate. Bunga, bener. Ieu di bejaan sapi pae Kang. Waduh, inget teh kana ngarit leuwih ka Allah. Ngarit sataun teu kabayar, ceurik we. Da inget teh kana ngarit, nu inget ka Allah mah moal ceurik. Sanu mayan sapi aing? Allah. Ari aing boga nyawa teu? Boga, sapi boga nyawa. Tapi Allah nyebut nyawa sapi. Padahal Allah gampangnya nyebut nyawa sapi jeung urang akur. Dicabut nyawa sapi, aing hirup, alhamdulillah. Bunga lain aing nu pae teh kalah sapi. Bisa mikir hebat. Dan di pepatahan ku Allah, ta mikirna kadinya sia ngarah bunga pae sapi teh. Itu mah teu bisaeun da teu diburukan ku Allah, da teu boga ilmu manfaat. Matak ceuk Muad bin Jabal kudu boga ilmu, sabab ilmu menjadi penghibur di saat kita kesepian. Al-anisu fil wahdah. Jadi penghibur di saat kita kesepian. Oh, kesepian sabuna sapi pae. Bener kan? Tapi malah bunga alhamdulillah dan dihibur ku ilmu. Ilmu mana? Ilmu manfaat. Ku Allah diurukan jadi bisa berpikir bener. Oh, mau datang sapi paeh ge bunga aja tuh. Nematak saur Ibnu Athaillah langsung sasauran. Iya ciri orang pintar. Mada wajadaman pakodaka. Jalma teu nyaho Allah mangih naon nu alus di dunia keur manehna. Nu alus goreng, nu goreng-goreng. Nu alus modal keur cilaka, nu goreng mimiti cilaka. Sok, aya nu alus teh ya. Jalma teu nyaho Allah. Imam Sabili maot kaimpenkeun ku rencanganana. Sabili kajawab pertanyaan kubur teh, kajawab ku aing kabeh ge. Ngan aing nu mentok teh hiji. Oh, gitu Kang. Kiai ge aya nu mentok ya. Di saat Imam Sabili itu teu ngajadikeun Allah sebagai perkara anu paling penting. Kieu ka santrina kungsi pidato Imam Sabili, "Hei santri, lamun balik sia ka akhirat teu meunang surga, rugi sia nu gede." Eta bahasa eta dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Canggeus maot ditanya Sabili, "Maneh ngomong kitu bareto, cai sok naon hujahna?" Aya kitu nu leuwih, aya kitu anu leuwih rugi daripada teu papanggih jeung aing. Jadi pangrugi-rugina jalma teu bisa musyahadah ka Allah Kang. Eta nu pangbadagna rugi mah. Pae sapi mah leutik kitu. Rugi teh ngan leutik. Bener Kang? Kabur pamajikan rugi ngan leutik dibandingkeun jeung kabur iman mah tina teh. Bener. So, matak ceuk Allah, sabili maneh ngomong kitu hareupeun santri, aya nu leuwih rugi daripada teu papanggih jeung aing. Pangrugi-rugina teu bisa tajalli ka Allah. Orang bisa jadi jalma beunghar Kang leutik dibandingkan jeung bisa tajalli mah ka Allah. Usaha orang ke Amerika 100 tahun balik bisa meuli Indonesia mah kira-kira. Asa teu kabejakeun ya Kang. Urang Bandung we meuli kota Bandung sanggupeun teu? 100 tahun di Amerika usahana ge lain di Jakarta tuh Kang. Di negara superpower. Oh, aya tapi jalma nu musyahadah ka Allah
2 rakaat salat sunat meme salat subuh ku Allah dibayar seharga dunia jeung eusina. 2 rakaat salat 5 menit disokan. Eta saking hebatna jalma nu musahadah ka Allah. Matak pang untung-untungna jalma rek fakir rek bodoh komo beunghar jeung pinter nu musahadah ka Allah. Pang rugi-rugina jalma lain anu usaha teu jadi beunghar, lain sekolah teu lulus, lain ayeuna mukim teu boga santri, lain rumah tangga pipisahan, lain pang gede-gedena bahaya mah teu bisa tajalli ka Allah. Eta eueuh nu leuwih gede daripada eta. Ieu tasliyah ya keur nu teu pati boga duit. Jadi tong leutik hate aing usaha teu beunghar. Sabab insyaallah ku Allah dibeungharkeun. Lamun meunang ilmu manfaat, salat bisa khusyuk jeung tajalli ka Allah, boro-boro salat subuhna 2 rakaat, salat sunatna lebih berharga ganjaranna daripada dunia jeung eusina. Salat subuhna mah lohor asar bisa 1000 kali dunia jeung eusina. Boro-boro 1000 dunia jeung eusina bisa meuli, bisa memiliki jalma nu usaha tapi tara salat teu nyaho Allah atawa salat bari teu nyaho Allah. Kira-kira bisaeun boro-boro meulieun dunia jeung eusina. Indonesia moal kebeuli, bener kan? Matak batur mah oh Indonesia kecil, Indonesia mah sabab naon 1000 kali dunia geus dimiliki ku manehna engke di akhirat. So kan. Matak tong nyeri hati teu boga duit ya kan. Nah, ieu penghibur, hiburan ieu keur teu boga duit. Matak ngaji abdi hayang deukeut we ngarah ketinggali beungeutna sabab kumaha jalma lamun kicup teu boga duit ngajina kudu ka dinya supaya balik ngaji bunga sararea bener. Tong leutik hate Kang rumah tangga aing teu beunghar asal bisa ibadah khusyuk ka Allah 2 rakaat saharga dunya jeung eusina geus dicengcelengankeun di Allah. Salat subuhna mah bisa 1000 kalian dunia geus dicengcelengankeun ku Allah. Di dunia ente jadi gemel sabab teu dianggap hebat ku manusia, tapi balik ke akhirat anu harebat di dunia jara digemel ente jadi raja di akhirat. Oh, Bang. Mending di dunia mending di akhirat jadi raja. Ya, dunia mah sakedeung deui jogjilag di mana-mana. Turki di Babaladu gayna bener kan. Cianjur geus remuk. Rek kumaha dunia geus remuk kieu nengan kaenakan dunia geus di akhirat teu di ditu. Hakikat hirup di akhirat. Namun orang sangsara sanggeus maot sangsara bener. Di dunia mah sangsara bohong eta mah Kang sakedeung artina bohong. Bener. Engke geus maot ge mah sangsara mun sangsara hirup. Entak sok aya jalma. Eureun cenah udud teh engke ge aing geus paeh eureun. Aya begitu. Ulah pikir gitu. Aing lagi orang sangsara, waduh aing hirup gering we. Kayak geus maot ge gering eureun. Bener kan? Daripada gering di akhirat teu tungtungna. Lumpuh di akhirat teu bisa lempang. Tungtungna abadil abad. Cilaka badag eta bener kan? Cilaka kecil, cilaka di dunia, cilaka badag, cilaka di akhirat. Mata keur nu pinter mending nempuh akhirat. Kajen teuing. Sangsara teu boga duit saminggu tapi nggak ke saminggu 3 tahun boga duit bener kan. Mata lamun jalma milih kahirupan dunia eta jalma sampurna bodona. Tapi lamun jalma milih hakikat hirup di akhirat eta jalma pinter. Mimiti ilmu cek Imam Ghazali boga keyakinan hakikat hirup di akhirat. Di dunia mah bohong ieu mah hirup teh Kang. Ngimpi ari bohong teh. Oh ini jadi jalma beunghar sabertahun. Aya 50 tahun mah ngimpi eta isukan mah jalma fakir nu barisa ibadah. Eueuh tungtungna beunghar. Di dunia mah menang nikmat sok ditungtungan ku baliat. Bener kan? Ayeuna ngora nikmat aing teh. Ke geus kolot nikmat teh. Waktu ngora buka imah 5 tingkat. Bangga imah aing 5 tingkat. Naik ka luhur lompat nepi coba geus aki-aki ripuh nanti lantai 2 sampai ke 5 kudu diurus dicicingan teu bisa sabab naik nolotok dina tahapan kedua oge kudu diurus tapi tidak bisa menikmati penyiksaan itu ngaranna Kang bener tadina keur ngora enak geus kolot teu seutik
jadi balian. Leres. Mayar nu digawe kudu dicicingan kurang teu bisa. Sabab urangna teu bisa naik. Baliat can baliat. Kudu ngaluarkeun modal tapi teu bisa menikmati. Baliat. Mata cek ulama ahli Allah yang sekarang menjadi nikmat, ingat di hari esok bisa menjadi baliat. Nu ayeuna di dunia jadi nikmat, isukan di akhirat jadi siksa. Awas. Ngan dunia teringat karena agama, tidak ibadah ke Allah karena mentingkan urusan dunia. Ingat di akhirat jadi siksa. Harta anu di tangan ku urang dimiliki, tapi di saat memiliki urang tidak mengenal Allah. Ingat ku Allah rek dijadikan aram neraka keur ngaduruk urang. Ulah atoh kan, udah ciri kalau tak gitu. Matak sing ingat kan, tong atoh ku urusan dunia. Ya tasliyah disebut. Eta jalma pinter kan, anu gitu. Matak rumus hirup teh lamun nuturkeun jalma-jalma anu pinter otakna riweuh kan. Cek kapitalisme yang bagja mah kudu loba duit. Itu kacumponan segala kaya. Cek itu bari teu mikir, aya nu geus loba duit teu kacumponan kaya. Duit loba rek dahar teu kaduga sabab buntu nyeri. Nah nikmat mah. Mali mah. Aing meuli mobil Mercy, hargana 3,5 miliar sabab loba duit. Ngan bisul 3 tahun cager-cager. Coba tumpak Mercy bari bisul dina bujur. Nyete gogoakan aing mending kene tumpak mobil Innova. Tapi cager bener kan? Malah mah bisa diukur mah mending jodoh aing teu cager. So kan. Bohong. Mata cek ahli-ahli Allah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Artinya teu dianggap penting urusan dunia mah. Urusan penting mah mana? Nu tanduk jeung perintah Allah. Jeung undang-undang Allah eta nu penting mah. Entong atoh bisa usah maju lamun can bisa salat khusyuk. Sama sebabna aing khusyuk teh salat teh bisa khusyuk. Waduh, dunia dibikeun ngan akhirat teh dibikeun. Lamun dunia ku Allah dibikeun, akhirat teh dibikeun. Neangan duit pinter tapi ibadah teh bisa. Sing ingat kan? Abdullah bin Alawil Hadad Al-Hadrami sasauran. Man ta'assara alaihi matalibuhul ukhrawiyah wa tayassara lahu matalibuhul dunyawiyah fahuwa minal mustadrajin. Dunia ku Allah dibikeun, akhirat teh dibikeun, eta jalma nu disungkun ku Allah, ulah atoh diusir ku Allah. Urang teh. Matak curi lamun urang ibadah tara tapi dunia maju terus curi kuduna mah. Alamat aya dunia nu dibikeun rek jadi aram neraka keur ngaduluk aing ulah atoh kan. Lamun ek dijadikeun neraka keur ngaduluk mending loba mending seutik dibere ku Allah. Ieu mau dibere loba atoh balas bodoh eta teu paham ilmu hakikat. Matak eta jalma nu teu boga ilmu teh lain otakna, hatena teu pinter, sirna. Jalma nu teu paham, nu teu kenal Allah berarti hirupna jalma bodoh, maka boro-boro pakir najan pinter moal bagja hirupna. Di dunia keneh ge disiksa ku hartan. Aya lin anu di dunia hese sare balas loba teuing duit. Aya kan? Disiksa. Ek sare aing teh bisa anu ngebongkar nih. Sabab ieu duit 2 miliar dina peti. Bingung sare? Bingung. Coba ku Allah dibere kasieun. Kercan menang dunia sieun teu meunang. Matak usahana teh tatajong sisiku ka batur. Da aing bisa kebagian. Geus meunang sieun keneh wae. Sieun leungit deui. Jadi di dunia teh dianggap dinisbatkeun ka jalma nu lemah iman mah tegal juri. Jadi kabeh nyingsieunan. Sok nyingsieunan duit mun boga urang sok nyingsieunan. Pulang sia teu batur salat teh. Keula ingker mikiran nuna duit di mana. Rek di lomari sieun dibongkar ku pamajikan. Dikabangkeun heula aing teh jauh ieu mikir. Batur mah geus salat ieu cicing gara-gara nuna mikiran duit. Sabab sieun beungit. Sisokan lamun jalma hirupna boga kasieun
aya nu marah mai beungeutna balas loba kasieun. Pucat jelema loba kasieun maka batur suri kone. Mata katingali kiai mah geus paham ya jalma pucat beungeutna geus masalah. Loba kasieun boro-boro teu boga duit ge. Sieun wae sia teu boga neangan sieun teu hasil, sieun geus boga, sieun leungit deui, sieun ek iraha reureus tina kasieun. Cisokak eta rugi jalma hirup sieun. Di mana jalma boga kasieun mah eueuh bejana jalma bunga balas sieun. Kunaon maneh marah lu bakasieun aing. Wah pucat cicing di masjid ge ari sieun mah teu bisa sare bener. Padahal make karpet bersih ongko. Tapi lu bakasieun. Saboga dosa atas maling sapi polisi sieun sate di masjid sieun tibra moal kasiksa sare di masjid ge di hotel kasiksa di lu bakasieun bener. Mantak jalma nu beh-bar hatena di dunia mah nu lebar hatena nu teu boga kasih neangan dunia tawakal ka Allah. Teu sieun teu meunang da geus aya bagian ti Allah hasil urang sabaraha. Lamun hasil sing pinter syukur, lamun can hasil sing kuat sobar kitu. Jadi jalma beunghar urang jadi kakasih Allah, sabab pinter syukur jadi jalma fakir teu boga dunia, sabab sobar jadi kakasih Allah. Jalma nu jadi kakasih Allah ku Allah dijamin hirupna. Idza ahabballahul hubbal baligh iktanahu. Lamun Allah geus mika cinta ka hiji jalma, Allah ngajamin ka eta jalma. Ku Allah teu disieun teu boga duit tapi teu sieun. Tenang le, tenang. Sieun teu dahar henteu, sieun teu boga duit ge. Naon sababna? Dadahar mah tara ku duit, nu nya ngadaharan duit. Aing keur ka Singapura berarti duit loba teu eueuh beulieun. Itu. Naon sababna teu eueuh beulieun, lain eueuh beulieunana, duitna teu payu. Ari moal duit rupiah jeung real, ari di ditu payuna ngan naon? Dolar. Pan teu bisa barang dah teh kan? Borong mah geus ujub aing piraku sangsara da loba duit. Ceuk Allah eueuh rezeki sia di Singapura mah motak ripu lapar sapeuteuting. Oh kan. Jalma teu boga naon dijamin ku Allah. Teu mawa duit ngan ATM loba. Bener kan? Sareng kitu. Ieu mah duit teu boga di awak, teu boga. Milik di dunia eueuh ngan Allah beunghar. Ngajamin ka urang. Tenang geus sia mah teu boga duit. Engke waktu butuh aing ngayakeun. Bener kan? Aya nu kitu? Aya geus jadi kakasih Allah maka asal ngareteg we maneh ku aing dibere. Malah aing ge nyaho da tara nunutan aing mah tara sare jeung Allah. Siap butuh teh apal aing jam 8 poe Senin bakal butuh dahar sia. Aing teh geus nyiapkeun ti ayeuna. Ngan teu dituna nepi sak maneh. Di mana itu di mitoha ditunana rezekina. Pas jam 7 teh erkulin kami toha sugan we aya pigaweun. Padahal mah rek digawe. Ek naon? Ek neang rezekina nu geus disiapkeun ku Allah ditunda di mitoha. Keur dahar maneh jam 8. Ahli tafakur memikir kan. Begitu datang ka mitoha, Pak aya pigaweun eueuh. Rek wih deui we. Dahar heula sia tuh. Digaweun rezeki maneh ku Allah geus disiapkeun di mitoha. Ieu rezeki madmun aing. Mata rezeki teh lain mamluk hungkul, lain maksub hungkul, rezeki madmun, rezeki mau'ud, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki maksum. Ieu mah hayang bagja kudu liwat beunghar heula. Ari beunghar teh kudu liwat usaha. Aturi weuh. Usaha teh dikeun maju, bingung li, lunglang li hidup. Bagja aing mah ketepi, sabab dia usaha teh dikeun maju. Dateng ngaji bab rezeki ka kiai bareto nangkana rezeki maksum we hungkul padahal aya rezeki mamluk, rezeki madmun, rezeki mau'ud. Rezeki nu mau'ud rezeki muttaqin nu dikaitkeun kana takwa. Jalma takwa ka aing ngajamin ceuk Allah salagi hirup aing nyieun rezeki keur anjeun anu cukup. Sabab lamun maneh ibadah ka aing teu nyukupkeun rezeki keur ibadah dolim aing ceuk Allah ka maneh. Mantak aya gampang rezeki macet lowang usaha sing loba ibadah bari aya mantak aya jalma aing geus usaha ka Malaysia dagang ka kalehingan teu bayu wae kan
Eta cek jalma aing cenah kalah ka duit beak pake dahar. Geus aing malah rek ka masjid ayeuna mah sugan aing mah eueuh rezeki maksud di dieu. Sugan we aya rezeki anu sajen naon mauud. Sabab ngaji masantren ti dieuna init ka Malaysia. Aya rezeki mauud aing yakin di Allah, rezeki mauud teh rezeki nu dicabiskeun keur jalma ahli ibadah ka Allah. Aing rek asup ka masjid, niat ibadah we lah geus mere hacan masjid, ngepel masjid. Teu dititah ku batur. Ngan batur ge ari ka jalma nu amal soleh mah sok resepeun lin. Aya keterangan as-solihu yuhibbuhun nasu. Jalma nu soleh sok dipikaresep ku jalma loba. Ari meresan masjid amal soleh sana. Amal soleh. Di masjid cicing kan. Cicing di masjid wiridan, sholat, tafakur, maca kitab. Balik tuh buka ongkos man. Geus beak dipake dahar. Cicing di Malaysia di ditu. Jadi khodimul masjid. Geus aing mah jadi khodimul masjid ayeuna mah. Di dunia beunghar teu aing jadi khodim masjid, jadi khodam masjid sugan we Allah nyaahkeun ka aing. Cicing kan. Lila. Dor teh usum hujan di Malaysia. Eta dongeng maneh ieu kan. Usum hujan orang ketiga ti Perdana Menteri arek hajat tedekeun hujan. Neangan jalma nu ngecampe supaya haldo temetu kabeh kang. Lamun jalma musyrik mah neangan dukun baru gitu nya. Temetu kabeh. Geus bingung-bingung teuing mah pan. Kamana we jalma mah bingung mah kan. Aya jalma tukang ngadekul di masjid ieu sugan mustajab ya doa. Torojo jang. Pangduakeun Bapa rek hajat teh. Tuh bisa ngaduaan lagi kan. Dalin tukang hikmat tidak lain. Lain tukang hikmat beli tali Roma meureun. Ke pesan heula aing ka Cianjur. Lila. Ya mah ngajawab vulgar we kan. Teu tiasa abdi mah Bapak. Naon atuh abdi kudu ngaduaan. Nah cenah baca we sok kumaha dibaca. Maksa nu benta ya mah kan. Sok lin maca kulhu Fatihah. Sok heuh eta baca kumaha. Dibacanya tuh muhun cenah ari kitu mah. Aca we sok dibaca kumaha. Eureun hujan kan. Lancar seminggu lancar tuh hujan. Eta balik deui zaman nu kamari. Jang kunaon cing masjid urang jauh abdi teh ngan usaha trikeun maju cicing we di masjid. Waduh ieu budak. Coba istiqomah cicing we di masjid ek diburuhan rek henteu ge ikhlas kan. Diangkat anak dibawa kan. Dia sia geus jadi adisi ya cenah. Jadi anak angkat di ditu. Ari geus kitu lila-lila bade euy cenah heula abdi sakedap ge ka dieu deui cenah. Oh tapi ka dieu deui da anak aing mana teh pada aya mah cenah. Balik ka dieu dibere duit, coba dibere duit. Balik deui dibere duit, balik deui terus gitu. Di dia teh boga dulur pinter ngaji, nyieun pesantren. Abdi kemarin ngaji bulan Rajab bulan ayeuna. Poe Minggu ribuan jalma nu hadir di pesantren. Menang saya nyieun pesantren tak menang ka ngaji. Pamer di mana? Di Malaysia. Wah, duit dibere malah abah di ditu nyieun pesantren nganterikeun anggeus. Rakyat boro-boro mere kalah ka tah ieu ajengan ari loba tingkah hayang teh cenah. Tungtungan nya madrasah supaan kusen teh teu bisa lulikeun. Boro-boro mere atuh teu mere ge tong nyeri jeung urang nya. Ieu mah mere henteu nyeri heueuh. Cicing we ajengan teh da. Heuh teu bisa ulah kaya ari geus kitu aya. Kitu kan. Ari henteu sumping ka ditu. Ieu sigina kunaon madrasah teh geus. Aya artosna. Hitung sabaraha? Itu. Sakitueun. Tah duitna. Mun kurang keneh nelpon deui cenah ku aing minta. Geus bantah gitu kan. Masilahna teh balik deui ka ditu. Pasantren manehna anu adina ya kan. Boga perusahaan teh pesantren? Henteu. Boga 5 hektar sawahna ya wakaf pesantren. Eta kan pesantren ka dinya teu kudu make bekal ge bisa. Sabab pesantren boga 5 hektar. Pamere teh ditu. Usaha
sok cenek dagang naon, dagang emas dibere 50 kilo gue cenah emas modal gak coba teu kudu usaha liwat ibadah jadi loba rezeki bener kan ngan ulah payah ngedekul isu hayang dibere ku Allah kudu ngalimatan heula makom makom abidin makom salikin makom wasilin lain begitu maca subhanallah di masjid isu aya nu mere duit ku 50 kilo emas alah ibadah sing ikhlas rezeki ku Allah digampang mata aya keterangan bil ibadati taysiru asbabir rezeki ku sabab ibadah ikhlas gampang rezeki lamun urang ahli ibadah can gampang rezeki berarti can aya ikhlasna belajar heula ka guru deui guru ibadah mah geus abdi teh getol duha teu tinggalun tahajud teu tinggalun duit cusut wae tapi ieu teh cecik ajengan aya kesalahan maneh teh tah lebah dieu diburukan ikhlas waduh nya eta sugan dari ikhlas teh paya karena Allah we gitu ikhlas mah bener mah lil milki lamna milik Allah jadi na ibadah ulah ngarasa urang bisa aing ku Allah dibisakeun ibadah mun ngaku boga kapagawean can ikhlas eta ngaranna jadi geus pana ti makhluk tajalli ka Allah kakara sia tah didinya sabab ibadah wusul Allah ngagampangkeun rezeki Abu Yahya Zakaria Ansori pangkat wali kutubna 7 tahun Imam Ghazali sakitu pinterna naklip kitab umur 38 tahun geus naklip kitab Ihya di Baitul Muqaddas saking pinter pangkat wali kutubna ngan 7 poe Imam Ghazali Abu Yahya Zakaria Ansori 7 tahun pangkat wali kutubna wali kutub Siddiqatul Kubra nu bisa ngahasilkeun seluruh martabat wali hasil eta wali kutub raja na waliullah sasauran ngan sasauranana make basa wali ieu lamun mas santri sakedeung mah moal bisa ngalogatanana kan wa in kunta bihi di alam tashhad ghairahu tadoat lakal aqwat sok ngacungsan sanggup ngalogatan terdawuhan wali ari boga tarbiyah mah bisa ngalogatan wa in kunta lamun kabuktian anjeun bihi kalawan Allah ari boga tarbiyah mah bisa di alam tashhad ku yen teu nyaksi anjeun ghairahu kasalian Allah tadoat maka tunduk bari hina laka ka anjeun naon al aqwanu makhluk di mana orang ibadah husul ka Allah makhluk ku Allah ditaatkan ka anjeun ku Allah sebab naon hakikatna anjeun waktu majdub Allah kan matak aya kieu nyebut ana Allah waktu majdub urang mah tuturuti ingat keneh kana udud oge nyebut ana Allah wah jadi kafir mujassimah ke wahaya ka ulah coba-coba kena Rasul sesauran tasmi'raj fa khatobani rabbi wa ra'aituhu bi aini basori lamun teu ditakwil eta nya terjadi mujassimah jelema ngalogatan dawuhan Rasul eta Allah pangeran kuring mituturan ka kuring sabada naik ka mustawan summa rafa'a ila mustawan cek Rasul keur mi'raj sanggeus naik ka mustawan ari mustawan teh awal hadrat ahadiyat teh aya 3 aya mustawan aya qoba qausain aya adna canggeus nepi ka mustawan ka hadrat ahadiyat tuluy ka qoba qausain jeung adna majdub Rasul tah keur dina pakhotobani robbi mah tah eta teh keur dina makom bisa anu makom pargu bisa jalmi anu dina makom jamu jadi pakhotobani Allah mituturan ka kuring teh kuringna geus lain kuringna ceuk Allah wara'atuhu rabbi kuring ningali ka Allah bi aini basori ku panon kuring manya Allah bisa ketemu ku panon mata kepala oh bisa takwil maknana Rasul keur ngadawuh wara'atuhu bi aini basori teh Rasul nuju majdub teh emut kana diri jadi kuring teh Allah nyebut ningali kuring ka Allah jadi Kangjeng Rasulullah geus eueuh diri Allah ka Allah nu matak definisi musyahadah ru'yatul haqqi bil haqqi ningali Allah ka Allah lain kieu kuring ningali ka Allah Muhammad keur inget kana dirina eta mah lain papangijung Allah tapi kong badag eta mah kan urang oge
aing tas tajalli ka Allah penting ya keur wiridan. Ingat keneh kana diri kuring lain Allah kade ulah tegadkeun Allah tetep pekong badag gitu kan. Kudu urang geus poho kana diri kuring boro-boro makhluk nu loba diri ge geus leungit ingetan kana inget ge geus leungit. Itu eta majdub ngaranna. Majdub teh di mana? Dina nalika ya kamustawan eta saimbang antara tajalidat jeung panah. Jadi ingat makhluk eueuh Allah nurdat Allah anu kasaksi. Eta musawan naik deui ka awad ka kobakausen saeutik deui makhluk eueuh ingetan segegedena tajalli kana nurdat Allah eta kobakausen. Awad mah tajalli kana nurdat Allah makhluk teh inget aya teh inget eueuh. Tah jadi Rasul waraituhu bi aini basori teh keur dina makom awadna. Lamun teu paham kana makna awadna bakal salah ngamaknaan waraituhu basori bi aini basori teh kan. Disangkana Rasul panggih jeung Allah, cek Rasul aing ningali ka Allah. Padahal mah lain bahasa aing ge lain cek Rasul Allah. Jadi Allah ningali ka Allah. Matak ru'yatul haqi bil haqi ningali Allah ka Allah eta ngaranna musyahadah kan. Matak mi'raj loba nu salah ngartikeun mi'rajna. Mi'raj teh tangga ceuk dina logat harfiah. Tapi nu dimaksudna naik. Oh. Pandari mi'rajun mah tangga tempat naik. Jadi mimpi itlaqil mahal wa irdatil hal. Mun teu ngaji ilmu istiarah moal bisa ngartian eta mi'raj. Jaba ku paham hakikat deui, teu cukup ngaji istiarah hungkul. Teu cukup ngaji ilmu bayan hungkul. Lamun teu ngaji ilmu hakikat mah paham deui ngamaknana. Sabab naik teh aya dua, aya naik di alam hisi, aya naik di alam maknawi. Ari Allah wujud hisi, wujud akli sok. Wujud akli. Atulah di artian naik ka luhur, dari naik ka luhur mah eta mah di alam hisi. Itu udah wegan taikan bisa. Kalah kahana ka luhur. Luhur. Berarti naik teh ka luhur. Itu mah lain naik ka luhureun sirah. Lain alam hisi, alam maknawi. Ka mana? Ka alam nu leuwih mulia daripada alam dunia. Mana? Malakut. Jadi mi'raj ka mana Kangjeng Rasul? Ka malakut. Alam malakut teh langit cek alam dunia. Geuning mulia malakut daripada di dunia aya nafsu, di malakut aya nafsu. Matak malaikat mah tara doraka, dawuh nafsu di malakut. Urang mah di dunia aya mahlul khotawan nisyan sabab aya nafsu di dunia mah. Mata kotor dunia teh. Ari jalma nu hatena bersih mah geus tajalli ka Allah, teu betah di dunia teh. Urang cicing boga imah bersih, sok betah di tempat kotoran. Urang mati burawana kotor oge. Mata ari kiamah teh ge nu maluruya teh dileungit-leungitkeun rek kiamah dunia. Nu maruya anu mata aya anu pugelgar nyaritakeun kiamah mah kuas ngabedahkeun balong. Ari ngabedahkeun balong lauk nu dicokotan jair heula atawa na digurame heula jeung lukmas. Ieu mah mabok lamun kiruh teh dicokotan. Dunia na geus kurang regejeg mah kakasih aing ruksak ceuk Allah ku aing dicokotan. Marawot ahli-ahli Allah. Eta we nu pangpar dina mah jair nu hidung teh bisa hirup dina leutak teh mor cai kiruh. Urang mah boro-boro anu halal haram ge digares teh urang. Mata eta pangpanderina areueuh teh araya di dieu. Nepi ka fajrul akbar teh engke teh karasa ripuhna sabab di dunyana ge tiba baranting. Tah kitu. Tidinya naik ke alam malakut. Di alam malakut panggih jeung Nabi anu nepi ke jeung Nabi Ibrahim. Eta teh lain naik alamna kan. Alam malakut teh jajahanana ageng panjang. Mimiti pasti alam dunia, mimiti alam malakut, alam hisab. Tungtung alam malakut nu deukeut ka hadrat Allah, Lauhil Mahfuz. Mata Lauhil Mahfuz batas zaman, sampai ditu Lauhil Mahfuz eueuh zaman qadim hukumna. Tak gitu kan.
Di alam malakut teh panggih jeung ruh para nabi tak kitu kan. Langit kahiji 2 3 lain luhur sirah di langit. Ari Nabi Adam di luhur tuh naik ke langit kahiji panggih jeung Nabi Adam. Oh Adam teh di luhur itunya di malakut kan. Roh urang ge di malakut. Pan Nabi Adam teh terus bungkus. Teu aya. Berarti kari rohna di mana? Di alam malakut. Kabeh roh ge di alam malakut kan. Urang ge di alam malakut. Iso mentung muka sabah bisan teh. Terangkeun ieu aing malakut di mana teu nyaho ieu. Batur maka kalacatan liwat malakut, caluk ka hadrat Allah ge nepi. Malakut mah deukeut. Urang mah nempo jalma anu bisa ngomong jeung nu di barjah ge hebat. Padahal alam barjah mah deukeut. Ya, alam dunia dibagi 2, alam dunia hiji dohir manusia, alam dunia hiji batin, alam jin. Tasajeron alam jin, alam barjah. Jago keneh jalma anu bisa kajebaru trop-trop mustawan, bisa tajalli af'al, tajalli sifat. Jeung jalma nu ngomong ka alam barjah maka urang mah hebat keneh jalma anu bisa ka alam barjah. Alam barjah mah deukeut teh teman tukang. Ti alam dunia ge deukeut keneh. Lamun ti abdi mereka dia eta kakara digentong rek naik. Di ranca ekek mah di dia geus deukeut ka Bandung hitung-hitung mustawan eta mah. Panan geus di Bandung nih tadi. Ranca ekek mah geus asup tol mah geus asa Bandung we. Lamun geus ka ranca ekek geus asa Bandung ka Palawan encan. Tah eta keur dirop-rop eta teh. Tina sifat geus init kana dat can nepi eta rop-rop ngaranna. Di Ciawi geus init ka Bandung can nepi hitung-hitung di mana? Di ranca ekek tah eta kitu. Eta mah tak gitu. Nangpi ka sah ka Nabi Ibrahim papanggih. Tidinya summa dhahaba ila sidratil muntaha. Naon sidratil muntaha teh ka? Lamun ngajina tafsir Jalalain hungkul teu ngaji tafsir Sawi, wah puyeng artianana ka. Sidratil muntaha teh dijelaskeun tangkal kai widara yang tertanam di kanan aras. Oh, tapi aing ka malakut muka sapah teu manggih tangkal kai sih. Ditakwil maknana sidratil muntaha teh atuh Kang, ulah mikiran tangkal kai ya Kang. Naon teh sidratil muntaha bajhiyatul kubra. Naon bajhiyatul kubra teh martabatul asmaiyah. Oh diterangkeun deui ge teu kartikeun wae da can ngajaran ya Kang. Hese naon martabatul asmaiyah alam jabarut. Jadi beres alam makhluk masuk ke hadrat Allah eta sidratil muntaha. Sidrah teh silo Kang mun logat harfiah muntaha tungtung. Keur waktu di malakut mah da inget keneh ka makhluk rada silo ka Allah teh Kang. Geus tungtungna di mana geus beres urusan malakut berarti makhluk geus leungit tinggal ka hadrat Allah af'al asma jeung sifat sarta dat. Hadrat Allah sakabehna oge. Matak bahasana ila summa dhahaba ila sidratil muntaha. Pan diterangkeun tangkalna di langit kagenep, buahna di langit ka-7. Ari buahna sagede kendi, ari daunna sagede ceuli gajah. Takwil maknana kan. Ulah mikiran yang tangkal kai di malakut sagede ceuli gajah eta naranya. Daunna sidratil muntaha. Di sidratil muntaha kumaha? Berangkat deui ti Jabarut, berangkat deui ka mana? Lewat rop-rop mustawan kobakosen awad. Matak sanggeus ka sidratil muntaha dina kitab tafsir Sawi dijelaskeun summa rafa'a ila mustawan. Mustawan teh hadrat ahadiyat. Jadi sanggeus ka kana martabatul asmaiyah Rasulullah naik ka mana? Tajalli kana dat Allah. Nu tajalli kana nurdat Allah ka begitilu hiji mustawan, kadua kobakosen, katilu awadna. Mun mustawan nalika pana jeung tajalli saiman rata 50-50 mun persen teh mah. Kobakosen saeutik deui aya ingetan ka makhluk eueuh lain kana ayana kana eueuhna. Saeutik deui bari gegedena tajalli kana nurdat Allah eta kobakosen. Ari dina Al-Qur'an kobakosen teh kan urusan Muhammad jeung Jibril. 2 busur kaos. Kaos teh bandri gitu. Logatna harfiahna bingung mikiran bandring ban kaos asal maknana naon kobai kosin 2 kob kaos jadi 2 busur panah antara Jibril jeung Muhammad teh ieu mah dina nalika taroki ka Allah itu antara Muhammad jeung Allah teh tah di mana di koba kosen Kangjeng Rasul tajalli kana dat Allah
bari aya seutik deui ingetan makhluk eueuh. Naik deui ka awatna tajalli murni kana dat Allah eueuh kacampuran naon-naon. Matak awatna teh wusul sirri ila hadratil ahadiyah ma artifa'it tamayyuz. Tajalli kana nurdat Allah ka makhluk teu inget aya teu inget eueuh teu kabandungan boro-boro ayana eueuhna ge teu kabandungan. Eta awatna geus nepi ka awatna fa khotobani rabbi ceuk Rasul. Tinggalin tafsir sawi kan. Mata kaji kudu dituluykeun geus tamat tafsir Jalalain taekeun deui kana tafsir Munir, ka tafsir Sawi, tafsir Fakhrul Razi. Ulah ngarasa puas ku ilmu kan. Ngarah akang bisa ngamanaan. Lamun teu paham ilmu hakikat moal bisa ngamanaan. Warwaituhu bi ayni basari. Tuluy kuring ningali ku panon kuring ka Allah. Tah nyebut panon kuring teh Kangjeng Rasul teh teu inget kan dirina. Jadi hakikatna Allah ningali ka kumaha Kang bingung ngartianana. Ya kieu we geus aya mah. Ari Nur Muhammad didamel tina nurdat Allah. Ari nurdat Allah teh nu jadi bibit sakabeh makhluk. Makhluk kabeh dijieun tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Kang di dieu jirim, aya rupa hejo, aya jisim di dunia. Tingali di Jabarut. Mun akang rohani mun rohani terbuka ke alam Jabarut tajalikan asma sifat nu katingali lain jirim ieu tapi Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi balik kana asalna kan. Lamun di Jabarut Nur Muhammad naik ka rop-rop mustawan kobakosen nepi ka adna eueuh Nur Muhammad nu aya nurdat Allah. Ari bahasa dijieun lain kos nyen roti tina tarigu kan. Atuh cenah ari dijieun mah tah asijang kabarina yakeun. Ari dijieun mah tadina Nur Muhammad teh eueuh. Atuh kitu mah cenah hadis tapi ieu kodim. Lain Nur Muhammad aya mimitina. Ngan Allah ngadohikeun nurdat Allah di Jabarut mah Nur Muhammad. Paham teh Kang? Lain bimakna khalaqa teh bimakna dijieun, bimakna ansa'a. Tidak Allah dohir Nur Muhammad. Tina Nur Muhammad dohir makhluk kabeh. Tak gitu kan. Mata cek Allah mun teu nyieun Nur Muhammad aing moal nyieun makhluk kabeh. Oh. Kapaham teu kan? Awi keur nangtung awi. Tuluy geus ka imah dipake masak hasupan. Awi keneh lain. Itu mah awi yang celegan ieu mah geus jadi hasupan. Pan beda kan itu mah awi ieu mah hasupan. Padahal mah awi keneh teu ganti bener. Beda jeung nyen roti kamari tarigu jeung gula ieu mah geus. Nah, beda ulah disangka kawas nyen tarigu nyen gula tina tari nyen roti tina tarigu kan. Kumaha bimana ansa'a. Allah ngadohirkeun Nur Muhammad di Jabarut. Jadi di Jabarut mah Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad asma wa sifat. Sifat Allah jeung asma Allah, afal Allah di dinya. Eta teh babasaanna teh Nur Hakikatil Muhammadiyah. Kadieuna jadi jirim, di malakut jadi malaikat. Malaikat tidak mau tina nurdat Allah, tina Nur Muhammad. Nur Muhammad tina nurdat Allah. Mata kayak bahasa fa inda sanggeus naik ka mustawan fa inda dalika ta'akhir Jibril. Jibril teu naik ka Allah. Balik deui Jibril. Lain Jibril teu bisa musadah ka Allah, mun jadi Jibril teu musadah masuk nurunkeun wahyu. Jibril turunkeun ka Muhammad ayat Quran. Tapi ka Allah teu bisa naik ya. Lain gitu kan ya palama fa inda dalika ta'akhir Jibril di Jabarut mah geus eueuh bahasa Jibril sabab kabeh balik karena jadi Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ari Muhammad nu di Mekah mah Muhammad Basariyah eta mah kan dicabak aya sok lapar ongko itu mah hakikat Kangjeng Rasul teh di alam Jabarut. Nah eta naon Nur Hakikatil Muhammadiyah al musamma bil aklil awal disebut teh aklul awal. Kok sing digonta-ganti ke bahasa agar teu kahartikeun wae nya kan. Nu penting mah kan urang kudu ngabenerkeun Isra Mi'raj Kangjeng Rasul. Anapun teu paham hakikat Mi'raj mah wallahu a'lam kan. Daripada ngobrol salah ge mending kana wallahu a'lam. Nu penting ngabenerkeun Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu kan. Wallahu a'lam.